kudu mirun seuneu ieu mah sahayang ngopi ya. Ari eueuh si Nini heueuh ka bawa palid kieu masak naon sorangan. Si Otong budak belagu gitu. Badung budak teh. Jeung ka mana teh si Otong? Anak disuruh mah ge. Ari hese duit kieu teh heueuh daang daang oge meuni seuseut hirup-hirup acan. Sanggeus aya corona heueuh. Kokorobet kana calana. Ieur deh kah. Jeung teu hurung wae teu bisa diajak kompromi di sini teh. Untung ada setetes lagi, kalau nggak ada ngamuk. Rasa melon, kadang-kadang rasa bedul. Tekurung deh. Sintong kita ngalah sulu tingkah mana teh jelema teh deh. Dasar budak tiba-tiba tina aisan. Aing tararesa gitu. Aing tararesa. Aduh, lapar. Enak. Pahit dengan jukut teh. Di doma sok resep penjukut dengannya urang mah pahit. Ngap. Sebel. Hurung-hurung kudu make minyak bensin nih mah. Duru ke jeung saungna sekalian. Hurung-hurung. Sok inget ka sini nih ari aya cetok. Sedih, sok yang cerik dina bujur. Waduk kenal. Kelapa urut bajing deh. Saung balalocor heueuh teu boga keur meulina. Hese duit ayeuna mah. Beas oge boro-boro da ku hama. Saung teu kaomekeun heueuh. Duh. Balangsa hirup. Sedih. Aduh. Resep di dia mah aduh. Resep di dia. Ayo we dititah we ku si Abah gawe. Capek. Menik keneh di dia ngorek cai. Di si Abah mah gawe dibere duit ku 2000. Aing mah menik keneh di dia ngorek cai indah pemandanganana. Indah. Daripada gawe we capek. Mending gini di dia ngojai cepek Macul parawan kadang-kadang macurana. Euy, si Abah kan resepan kana batu ali ye. Kurang tipu seganan we bakut batu ali dibeli si Abah. Bah. Udin. Dabang bah. Alhamdulillah ka mana wae si Leng euy. Aya wae di luhur. Heeh, syukur atuh. Kenaon bah? Abah mah kurat kored we kieu da sini nih eueuh sintong geuningan teu bisa diandalkeun. Abah mah kieu we bebersih. Heeh, sini nih pan kabawa palid teh geuning teu nyaho nya manehnya. Teu apa nya teh? Heeh. Nah aya naon atuh sinarieun maneh teh? Ieu mah yang ulin we teh bah. Oh. Paling pirang-pirang yeuh. Kebona mah gede nih.
Alhamdulillah ieu teh abah teh heueuh bari jeung nu batur. Lagi abah maksakeun daripada eueuh gawe. Ya bah panena loba ya pastinya. Wah, lain loba deui. Eueuhan ku hama dea. Itu bah. Eta. Aya naon atuh maneh teh sinarieun euy? Sebenarnya mah itu ya urang teh aya perlu itu bah. Sok ke nyarita lah tong era-era jeung Rek abah mah. ngajual barang. Barang naon atuh? Kan abah teh kana batu alinya. Oh, abah mah resep batu ali mah. Kadang-kadang di daang ku abah mah. Urang boga bang barang mah. Mana ningali euy? Ieu bah ya. Batu alinya euy tuh, lain batu Ahmad. Nah, nu ieu mah Alimaya ieu, nu ieu Kalideresnya Jakarta. Ieu bah. Boradag batu teh euy. Geus Mah ya merah delima. Oh, ngaranna. bener. Tah ieu mah ya ngaranna ya Naon eta ngaranna euy? codet. Oh, Tah bener. batuna ya codetan itu saeutik. Fungsina teh jang naon eta teh? Ieu teh mah gede hodamna teh bah. Kumaha ta euy? Tah bah lamun misal ieu mah kana naon wae ge bisa dua-duana. Oh, syukur euy, alus euy. Lamun misalkan abah ya hayang naik angkot gratis, Heeh. tinggal ieu pake bah. Hodam ieu mah. Oh, Berat teh kitu. Eureun eta teh. Eureun angkot teh langsung gratis abah naik teh moal mayar. Oh, Tah, hari nu eta hiji deui. Tah lamun Bae. ieu mah ya misalkan aya hiji jelema misalkan lapar ceritana teh dahar, buru-buru misalkan dahar teh. Heeh. Terus ka solak we. Tah, Kabubulan meureunnya. kabubulan. Cukup misalkan kitu ku abah teh ditah mawa cai herang sagelas. Ancelumkeun ieuna tah. Pas terus cenah diinum we. Cager teh. Insyaallah. Cager. Teuing. Teuing geunya. Aduh. Galobi-lobi surup amis. Eta sabah ulah ka diletak atuh bah eta. Bahaya power. Alah. Nah, tarik batu. Mana batuna? Aduh. Nah, tarik batu. Aduh, kelas satu lagi. Tuh, ini batunya. Cek zaman baheula mah di kieu-kieu teh sok kurung batu teh cenah urang pecahkan di batu urang. Aduh, mah gue nyari euy katok-trok nian boro marek digurungkeun. Aya mending kene geus mani ya. Aduh. Ina teh jaina euy. Aduh, pokona teh dan heula euy. Rekep. Aduh, dengan liar ngalekep kena cai teh eungap. Aduh. Geus ah. Urang ayeuna urang neangan keuyeuk. Ini pacul tong. Tong. Ini mah pengar. Karena tuh jelema arek break dance heula. Eueuh euy. Alus teu. Ting alus ting henteu nyaho. Sintong geus gede budak teh. Kereh kawin jeung eme. Nah, itu samping teh. Oyos. Belum. Break dance. Ngait lagu. Capek nyeri cangkeng geus lagu. Kalau ulin di bahangan, naonan coba kemana ka cara si emak ka bawa palin. Kayak urang sorangan beureunan. Ada kitu-kitu ge butuh. Jangan budak bola strong, bola kuat. Eplok. Ka mana budak sie? Duh, entong simtong beletong teh. Mana tuh budak? Tong. Kadi teh belagu. Ulin sia mah. Adieu sia. Kadieu coba sakedeung sia teh. Ulin geus naon sia teh belagu ulin mah aya maneh teh. Nyanyian sia teh kos karaokean wae di diskotik belagu sia. Eta naon eta sia teh belagu? Tuh dangukeun ku abah. Tes sia belagu. tarik. Itu mah sia teh dalain mik atuh sia teh nu kitu mah kos di diskotik sia mah. Ih, henteu abah ya dangukeun arek nyanyi. Nyanyi. Tong nyanyi ya. Sok nyanyi. Balonku ada. Geunaheun sia kahat.
Teu ngeunaheun sih lagu teh kitu mah. Abah ke heula. Balonku Balonku ada 6. Da kieu ari budak ti bobot tina Aisan mah. Atuh kumaha Abah? Ieu sia teh kieu we geus ayeuna mah pangmeulikeun eta sia teh Abah teh hayang ngopi sia teh. Gae Pangmeulikeun anu dina kantong geuninganan roti na kantong. dina Kos kantong. kitu na kantong kueh-kueh na kantong kitu. Pokona pangmeulikeun ka warung Mang Ahmad di dinya. Heuh, Heueuh sia ulin sia belagug sia mah. duitna di urang di we di ah. Tadi dinya di mana aya pulangan kemari. Nya. Hok Bah. Alah ngopi ngeunah euy cenah teh. Bagi entong Bah. Bagi-bagi sia teh kos kakalian boga bagi. Naon? Tah Abah teh ieu teh nyieun kopi. Abah teh hayang Susu cek sakopi ah. susu si teh susu mah di susi si belabung si teh. Ieu teh Abah teh rek ngopi pan hayang aya caneutna meureunna tah anu dina kantong-kantong. Heeh. Kumaneh pangmeulikeun di warung itu di ditu ke ka ditu. Heeh. Eta duitna aya di maneh? Heeh, di urang we ah. Keun bae atuh kene di sarua kene. Gatuh. Abah teh teh rek dicelupkeun hayang nyaneut jeung kopi nya. Heeh. Heeh cik ka itu meuli maneh. Gae ah. Gae hegay sebelagug sia. Budak belakok sia mah hese we menaon teh ulin ka beuki teh jeung naon li we cepiak ieu Bah, ya naon eta teh belagug oh geus nepi sia teh napi atuh. oh heueuh rotinya anu nana kantongan anu di kantong-kantongan Iya cenah cek warung teh kieu kasih Abah pasikeun THR-na cenah. sia teh belagug cabe sia teh mah sia goblok sama beuki heureuy teh pejuk THR Abah teh. ngopi dicelupkeun ke jeung kopi ngeunah teh belagug Sepotong ewang Bah. nah lamun anu kueh-kueh dicelupkeun kana kopi teh ngeunah Enak. enak Saur saha Abah? saur sepuh sia teh belagug Saur sepuh. ari Abah teh hayang ngopi teh panas poe kieu mah meureunan dicelupkeun kana kopi Nu bener Bah. make teu bener ceuk saha yeu geus Geus. syukur we atuh Celup. si belagug ieu mah softtek sia teh banyak ku aing dicelupkeun kana kopi ku aing dicaneut belagug sia teh Abah nu na kantong-kantong ah Abah mah. kantong bisa budak belagug sia mah lain berarti anak kantong-kantong teh softtek belagug sia mah ieu mah hakan ku sia Enak teh Bah. kebasaan ngeunah Teu kagegel. kagege ieu mah dicelupkeun Sok. celupkeun kana kopi ku aing Makan belagug boleh enak sih belagug Enak. Apa enak?